desak. Pak Gubar. Astagfirullahaladzim. Guber sing lengkap atuh sekret. Dasar awak panu pararongdo panu benou panu. Sewargi-wargi. Kemana Pak Gubernurnya? Di kantornya. Cobaan kadieu. Tah. Ani Pak Gubernur aya. Di meeting ya. Gua beli jajak itu. Mangga tuh. Pak, kita aya komplainan di warga Sawargi sauna jalan rusak. Komplainan naon deui eta Pak sawargi-wargi. Gubar. Iya jalan rusak. Pak Gubar. Astagfirullahaladzim. Guber sing lengkap atuh sekret ari ngagerwan teh. Gubernur. Tuh. Mun Pak. Ieu bade nyanggakeun jadwal hari ayeuna Pak. Oh, janten kumaha enak kanggo jadwal dinten ayeuna teh. Jadwal dinten ayeuna menghadiri undangan di sawargi-wargi Pak. Oh. Sareng audit kanggo desa panginten Pak. Tadi cek diauditi. Oh, mun tabu sabaraha atuh eta? Tabu 10 Pak. Siap. Kitu hungkul panginten Pak. Siap. Kurang disiapkeun ya. Mangga Bu sekret. Ajudanana. Nun Pak Guber. Mangga sami-sami. Ajudan. Ajudan. Man, sebentar. Siap-siap apa ini urang ngawal Bapak? Bapak Abi. Bapak Gubernur ini teh. Bapak Abi. Coba ada Bapak Abi. Ayo Aina. Ayo, ya. Waduh, gawat euy. Ayeuna Pak Gubernur bakalan ka dieu. Alah, jika bakal audit aing mah. Aduh, kemana sekretaris ya? Sekretaris. Kemana sekretaris teh? Sekretaris? Siapa Kades? Bejaan ayeuna warga eujeun diwarakeun bahwa ayeuna akan kedatangan gubernur. Kedatangan Gubernur. Mun jeung bejaan ka pegawai kantor. Anggeuskeun tugas-tugasna bisi diaudit ku gubernur. Urang ke mampu satu sekretaris. Sekarang berarti panggil si Hancip, mana si Hancip? Waya kieu angger. Tak ketinggalan Hancip eta mah. Cik, geroan si Hancip. Nilainya apa Kadesnya? Mun mangga. Siap Pak Kades. Siap mangga. Aduh, gawat kieu dadakan sakala. Oh iya gede Hansip. Teh geulis. Aya naon teh? Kemana? Aya naon? Urang ieu aya tugas ti Bapak Kades. Urang ayeuna teh kampung urang bakal kedatangan Bapak Gubernur. Wah, Ratu sanes ulah da sanes di sawah. Ayo tuh urang eta kawal abi urang ngabewarakeun ayo mah. Aduh. kudu grogi. Si, ya warga geuning. Ayo urang sampeurkeun atuh. Ayo. Ayo. Punten Ibu. Mangga, aya naonnya? Aya pengumuman bewarati Bapak Kades. Bisa kampung Sawargi-wargi teh bade kedatangan Bapak Gubernur. Oh gitu. Jadi pangbewarakeun ka warga nu sanesna sareng punten ieu teh kampung teh dibersihan Pak aya sampah. Mangga ka urang watoskeun. Ibu nuhunnya. Nuhun. Ibu, mangga. Bang, meni lalu sarejo kebareuneup asal kieu teh asa hayang nawang. Oh, geuningan salemur. Aduh, Saha? apam dia? Aya naon, Dedeh? Pengumuman siap. Kumaha naon sok anu bener ngomong teh. Di sekretaris desa jeung Hancip. Naon aya naon? Nur sana isuk kudu beres-beres di halaman rumah teh. Heula anu mana perasaan teh asa teu wau. Nyateuing teh nyaho pokona mah. Ceuk Hancip teh cenah bejaan batur. Kieu mah atuh urang bejaan eta kasih dena kieu. Heuh berangan mare ieu naon teh Naon? sembako. Subhanallah, keur munggah. Isuk siap-siapnya. Hayu atuh yuk. Yuk. Urang kasih denok sugan ayahnya. Denok. Denok. Naon ya naon? Ieu cenah aya bewaras saurna ieu. Cenah aya ieu Pak Nur sedengkeun abi tak ngapal saka Pak Nur teh.
Mana? Oh, cek si Hansip pokoknya Pak Nur we cenah apa pokoknya mah ti Pak Hansip we gitu lah Pak Hansip. Cenah aya Pak Nur sedangkan Pak Nur teh Pak Nur saha kan ulah mah tanya Pak Nur di dia aya dasar araro Nur Pak Nur Nur Jaman. Ya teh da si Dede mah kana bae ngomongna dasar araro lain Pak Nur atuh. Elah urang di kamari tah dipalihan ku Pak Kades bahwa isukan teh erek aya kedatangan Pak Gubernur. Nah, dengekeun, Dede sih benar ngomong teh. Salah. Oh, gitu. Terus ayeuna aya urang balik. Ayeuna urang dandan cantik kan arek nyambut gubernur. Ayo sok abi nek beberes sila urang sampun atuh serangan kedua. Ya, alas lah keduanya. Hayo nya abi beberes deui nya. Oke. Dasar aroan Pak Nur we para rodong Pak Gubernur Pak Nur. Acara adat Bapak Gubernur sewangi-wangi saja dikawitan. Gumilang cahaya bentang-bentang Surintan udagan-udagan anu tarandang kabeh pada hayang ngapandang sing beunang campurna di pakalangan pacangan urang nyambuang liresengi kembang anu raranggeyan saringan anu dipipit buahna anu dipetik geuning sangkan geunang Bapak Gubernur Hayong terang abi muhun nya aya naon Bapak murah nemle ieu dongkap ka kampung sawargi-wargi muhun kumaha hayong Bapak tar tumaros ka Pak Kades mangga Bapak Gubernur cik ari kakak di sawargi-wargi sabaraha musik kalau Pak Gubernur sekretaris ari kakak di dieu sabaraha Pak Kades aya 50 Pak astagfirullah aya penerima bansos cik penerima bansos sekretaris penerima bansos sabaraha Kades Bapak gawe Gubernur aya 15 kakak sae ini penasaran sekali deui hayang naros abdi naros naon deui Bapak cik ari ngaranna Kades jadi saha sekretaris ari ngaran Kades saha astagfirullahaladzim Gila Pak Gubernur Abi Pak Darman gawe naon
Aja Anda tadi atuh. Karena sarua ada jeung hansip.